Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Minangka bubuka pisanggem simkuring nyanggakeun sadaya puji ka Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Murbeng Alam. Kersaning mantena urang sadayana tiasa patepung lawung pamprok jonghok dina raraga pasanggiri biantara. Sholawat sinareng salamna pamugi salamina dilimpahkeun ka dimjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka kulawargina para sahabatna sareng urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan kenging syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kirang pangajen sareng para hadirin anu kusim kuring dipihormat. Ngadegna simkuring dina danget ieu tayah sanes sejak ngiring jabung tu malapung sabda kumapalang. Kitu oge bari jeung digedeng ku kedang gede pakauman dagdigdug rasaning ati kumaos simkuring mah teu aya katiasa sanggem paripaos teh mah etang-etang lauk uruk ulu mijah boa catur oge nu tanpa bukur ngalantur tepuguh alang ujurna taya pulunganeunana nanging sanawa suwung ku pangaweruh sudah ku pangabisa simkuring baris nyobi ngagubar tema ieu biantara anu umina tata krama gaul dina hirup bumbu. Hadirin anu sami-sami linggih saparantos simkuring maluluh oge nitenan wireh dina kehidupan masyarakat mangsa kiwari utamina para nonoman tos seueur anu mengpar tina ajen-inajen tata krama Sunda teu sakedik nonoman Sunda anu teu tiasa ngabentenkeun mana anu pantes sareng anu henteu mana anu leres sareng anu henteu malih aya sawatara anu gaduh anggapan yen sakur-sakur nujolna ti nagri deungeun mangrupa hal anu sae keur modern. Saupami aya nonoman nu campur gaulna teu parok sareng eta kayaan dianggapna kuper kurang pergaulan alias pueuleun anu antukna cul dog tinggal igel adean ku kuda beureum ngarasa reueus ku banda meunang nginjem. Hadirin anu dihormat, tumalis sareng tata krama anu saluyu sareng lingkungan pergaulan para nonoman. Wewengku tata krama di lingkungan masyarakat, lingkungan kulawargi, sareng lingkungan sekolah. Ku kituna tos sakedahna urang salaku nonoman Sunda anu mupusti ajen-inajen anu luhung. Wayahna sagala ucapan sareng ngrengkak paripolahna kedah disaluyukeun sareng kaayaan eta lingkungan. Dina hirup kumpul sadidinten urang, boh wasa, boh sikep, ulah nepi ka nyigeung hati jalmi sanesna. Saupami eta hal dirempak, boa mah bakal ngabengkahkeun hubungan silaturahmi dan terus urang. Pomo di bumi, tos janten kewajiban urang ngahormat ka janten sepuh. Gunakeun basa Sunda anu sopan tur merenah. Sakumaha anu sok diajarkeun ku ibu bapak guru di sakola, kalayan makena bahasa Sunda lemes atawa hormat ka saluhureun. Umumna masyarakat saupami wawanohan sok nyebatkeun jenengan bari sasalaman. Di tatar Sunda tata krama enggeun sasalaman nyaeta ngarepetkeun dua dampa panangan naremakeun tungtung rema teras narik dua dampa panangan nu rapat teh kana tungtung pangambung dibarung ku salira anu rengkuh geura lenyepan ku urang sadayana kumaha para nonoman mangsa kiwari disabudeureun urang rerencangan sobat boa urang nyalira oge sami tos mengpar tina ajen tata krama urang Sunda utamina di lingkungan sekolah. Naha urang masih ngahormat keur jadi guru
Majar cenah upamana pamprok sareng guru teh isin anu antukna ngabalieur borora asa salaman bari rengkuh asa kuharianeun kalakuan jeung tindakan samodel kitu kawasna kaayaanana jauh tanggah ka langit. Kirang pangajen sareng para hadirin anu kusim kuring dipihormat. Pamungkas catur dina danget ieu tos samastina sim kuring umajak kasadayana. Hayu urang sasarengan ngawanahkeun tata krama Sunda anu ajen linuhung. Padika tata krama nu tos diwariskeun ti para karuhun. Munasabah pisan mun diraksa, diriksa tur dirumat sangkan ajeg adeganana. Bade kusaha deui dimumulena pami sanes ku urang para nonoman anu mibanda tanggung waler dina ngawariskeun ajen para karuhun ka ai-ai urang sadaya. Pamugi bae di zaman kasadagatan kiwari sareng anu bakal kasorang. Para nonoman langkung mika cinta, mika dedeh kana budaya tata krama sorangan. Minawi bahan katampi hapunten anu kasuhun sanes bade ngawartosan buru tuur atanapi mapatahan ngojay kameri. Bilih aya basa anu kirang merenang marambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sia kasima. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.